batin dinya jeung akhiratna. Abdi bade panjangkeun yuswa pun biang kalian pun Bapa sakana abdi tiasa pulang tarima ka anjeunna. Hapunten panakeun abdi. Geulis cek mamah tadi boro mani benta darah di benta ku Bapa dihapunten. Samudaya terapatan geulis lahir batin dunia jeung akhirat. Bapa ge benta dihampura kana geulis lamun keur mangsana leutik mangsana budak. Kungsi nyintrek ge da nyintrek deudeuh. Lamun kungsi nyiwit biar nyiwit asih. Beral geulis didoakeun ku Bapa. Rumah tangga repeh rapi ayam tentrem sakinah mawaddah warahmah. Amin. Geulis rarai mamah nu daria, rarai mamah nepi na merasa kanyangan. Alhamdulillah nu geulis neukeun karejeunkeun ibu nu ngakandung, ka indung nu ngakandung, indung nu jadi tunggulna rarai. Bapak tangkana darajat, Bapak nu ngayuga, Bapak nu hese capek jeung mamah kabarengan. Ngagedegkeun nu geulis, ngadidik nu geulis, kiwali manjing wanci, nu geulis sejak lakina. Bismillahirrahmanirrahim. Ma, nu geulis neng dina nyeleuh kana pangkonan mama mun teh mah ngajerit paratan langit mecah paratan jagat. Ma, mamah nu ngakandung Dinda, mamah nu ngagedengkeun Dinda, mamah nu hese capek ngadidik abdi ngasuh abdi. Hapunten Ma, Dinda can bisa mulakeun cisusu jadi induk. Dinda can bisa mulakeun kanyaan ka Mama. Hapunten Ma, pilih Dinda pasakal bedegong ka Mama, carekeun ka Mama. Abdi sejak rumah tangga Ma, doakeun abdi. Geulis bageun anak Mama. Boro mah dipenta darah dipenta ku mamah dihapunten samudaya karapatan nu geulis lahir batin dunya jeung akhiratna. Pek bageun didoakeun ku mamah rumah tangga hidup sakinah mawaddah kalian warahmah. Diganjar ku Allah sapoos nasihat jeung salametna. Mun baheula diraup-raup sejulan teh mana leunteuh na hadieuh kana putri mamah. Hadiah karena bis Mama. Rangkura nu pilu rasa kadegetan rupa nu pilu rasa kanyangan. Di ibu kawijaten putra pon kitu di putra kawijaten ibu. Alin besok alin pegat tapi darah di kumaha. Damang sakiwari nu geulis salawa bade rumah tangga.
Bapak teh nama juga bapak teh tangkal derajat. Ieu sampean kudu geus diwasu. Bapak kaler kilur kula nawetan milali kipayah, milali rezeki anu halal. Pikeun ngabiayaan anu geulis. Bagieu ayeuna kudu geulis ieu diwasu tanpa sampean. Pamugi wae pangapunten Bapak. Doa Bapak. Kayang istri ya pemegat kawa aman kabiji sadaya najan sakolepat najan sakedap tapi sepuh sepuh hidup kantos pengalaman ngagandong hidup ngais hidup ngasuh hidup dikan tiaranjeuna pangdoa tianjeuna sadaya sami-sami sufi mugia dikersakon ku Allah kenging hidayah inayah diajar amin. Atur nuhun ka sadaya sepuh boh hajatan eyang hajatan uang mang bibi sadaya nu parantos ngadoakeun kana geulis ngahaturkeun kana geulis mangga geulis